si Ece teh can ka dieu wae. Hek petugas Bang Emok geus ka dieu deui. Aing mah. Ieu mah kudu disusulan. Sarare sakieu mah aing mah. Angger toleh aya kumpulan teh disusulan ieu mah. Heran manusia. Ya gitu. Tapi rakyat kene tak penting mah. Cek. Cek. Gedor wayah kieu euy. Geus beurang geuningan. Aya naon atuh Ceu ngegedor wayah kieu deui. Aya naon? Hai urang kumpulan ongkot. Nah, ieu Ceu kumpulan naon atuh barina oge wayah kieu jeung batur genah-genah sare. Kumpulan naon atuh Ceu? Nah, ari Ece poho kan eta teh waktuna setor ongkot. What? Nah, apa lain satu hareup? Pan ayeuna mah masih kene beureum. Di mana-mana ge pan beureum mah pere. Satu hareup beureum mah. Ece mah loba ting molor atuh da Aduh, aing mah kumaha atuh da nyangka teh satu hareup setorna. Dibanding duitna ge can aya. Kumaha atuh nya Ceu? Urang mah teu nyahoan naon. Ece we nu ngomong ka petugasna langsung. Atuh Ceu, kumaha nya da sidik duitna can aya. Atuh pangbejakeun Ceu ka ibu-ibu tanggung renteng heula we sakedeung mah sapoe dua poe mah. Mung, baik we Ece ngomong ka ibu-ibu gitu urang ngabororaan nanggung renteng hutang batur, sorangan oge lieur. Sok buru itu petugasna geus nganuan. Buru Aduh, jadi bingung. Ari dibayar. Duit aing tinggal 15.000 deui. Ari ditanggung renteng ku ibu-ibu. Atuh meni gengsi. Kumaha atuh nya? Nya antosan. 330 ieu artosna 350 aya angsulanna 20. Karena koe lah. Wow. Si goblok sok-sokan mereka tukang paket. Ku aing dititah nanggung renteng sapoe dua poe mah nyebutkeun eueuh. Balaga. Saya nu geger-geger di pipir. Cek, ayo Cek ngobrol jeung saha? Henteu Ceu, ieu Ciati ngobrol biasa we curhat tentang masalah kasusah. Nah, dari tukang mah usah saha. Wah, ngomong jeung curi kita mah. Keur naon Ceu? Iya biasa we keur meresan dagangan. Atuh Ceu, pira hirup sorangan jadi randa. Ayo we dudunya. Lain dudunya wae Ceu, ieu mah keur ikhtiar we. Da jelema kos urang mah Ceu, mun teh daek kieu wadahar. Lamun disebutkeun dudunya mah Ceu, atuh urang geus sagala loba. Ieu mah pirage dagang nu kieu manggih dahar ge geus alhamdulillah. Lain kitu Ceu, atuh kali-kali mana tangga jeung batur ngariung miluan jeung batur. Dan nu ngaran di kampung mah lamun teu guyub jeung batur, henteu wawuh jeung batur bakal jadi omongan batur. Wow. Kembae Ceu, jadi omongan batur mah. Da anu ngaranna jelema mah urang ngalakukeun bener oge. Tetep kuno sedil mah dianggap teu bener. Oh.